Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di awitan gua ngadastakeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci, anu nyakarawati diwiati, anu nyangking jagat samarcapada. Anu teu woleh maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, kalebet banget ieu pisan urang sadayana dipaparinan nikmat lahir, nikmat sehat, nikmat batin. Anu utamina pisan nyaeta nikmat silaturahmi tiasa riung pulung patepung lawung pamprok jonghok dinararaga ngarojong dua insan hamba Allah nu baris ngambah sagara rumah tangga. Pamugi riung mumpulung urang danget ayeuna sing kengeng rahmat tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dinten ieu dirojong ku pangdua urang sadayana, para sepuhna, pangridho tinu janten Ibu Ramana, Neng Anye miwah Kang Yoga, dinten ieu ngawujud janten keluarga harapan urang sadayana nyata kulawarga nu sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lain lantung tambuh laku, lain lampah tanpa seja. Insyaallah aya paniatan utami. Hapunten pangitian anu kanggo wakil sambutan lisan pangjajab baris didugikeun ku pangarsa Bapak Ustad Deni. Hapunten kasebat nami. Pangarsa sumangga di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati juga sama kita muliakan, wabil khusus segenap aparatur pemerintah setempat yang alhamdulillah pada pagi hari ini dihadiri Bapak Bupati kita, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami semua atas kehadiran beliau. Juga tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para ajengan, para ustadz, ustadzah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah. Juga tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap keluarga besar calon pengantin wanita Bapak Nanuruyhana dan juga Ibu Soni Utami. Atas wasilah beliau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Datangnya keluarga rombongan dari Jatinunggal, alhamdulillah menunjukkan kebahagiaan Pak. Seluruh keluarga besar dari calon pengantin pria Ananda Yoga Permana SM membuktikan bahwa ini satu kebanggaan yang insya Allah pada pagi hari ini saya mewakili daripada keluarga besar calon pengantin pria Ibu Ida Widarmila beserta Bapak Sukaya dan Bapak Soni menyerahkan seutuhnya anak kami Ananda Yoga Permana SM untuk dinikahkan sebagaimana syariat ajaran agama Islam dan juga sebagaimana adat budaya setempat. Semoga keluarga besar dari calon pengantin wanita berkenan menerima Ananda Yoga untuk dinikahkan pada pagi hari ini. Demikian sambutan dari atas nama calon pengantin pria saya sampaikan, mudah-mudahan mampu mewakili maksud dan tujuan dari keluarga besar Bapak Sukaya Permana dan Bapak Soni serta Ibu Wida. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wal taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hatur nuhun pangresa Bapak Ustadz Deni namanya pantos kadugikeun kalayan singkat padat akurat inti nama panginten sakeser daun satangkal sabungkus nyakeun sareng bungkusanana nyangakeun ieu Kang Yoga Permana SM cacandakanana sekalayan enggal tikahkeun. Tah kukituna sumaga Ka Ahmad Suya hapunten panginten kanggo atensi sanes teu ditampi tapi insyaallah da parantos ditampi nya engke urang simbolkeun kumargi Bapak KUA parantos linggih kaperyogiana urang utamikeun panginten acara sidang sakala nikah urang linggihkeun panginten sadaya perangkat akad nikah. Iya hatur nuhun hapunten Pak Ahmad Suya mangga panginten kanggo nampi lisan pang bagiana disingkat wae panginten kumargi aya acara nu utami. Semoga dihaturanan urang haturkeun wawakil calon pangantin istri Bapak Ahmad Suya dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadi man watakriman mukalimah di alat sekap kupun nansek tadi Kang Ustad anu ngadugikeun mukadimah kalam lantip tur paripurna. Peninggalih nuka pamrih jembar manah nuka tedah luntur galih kalbu anu diestukeun ku sim kuring dina wangkid ieu inggis kubi sirempan ku seja tadi maasano gencang sumedang teh hareungheug baluweng pipikiran pun lanceuk ananu pun guru ieu teh manginten ti Cimalaka dina ngomong maksud tujuan ngantos nu diestokeun anu diantos ti baroto ditunggu ti kabungkur ditungguan ti mangsa bihari tapi alhamdulillah nalika tos ngagebrai kasumpingan jalaran tangtosna eta nu diantos hatur nuhun ku kasumpinganana sakedik pangbagai ti sumkuring tangtosna hoyong panjang lisan namung bawiraos dinten ieu panjang sami henteu matak ageng nambah makna atau pondok henteu matak ngirang makna nyakeun ingkang putra Kang Rai Sapyoga Permana anu tangtos insyaallah sakumaha jati Bapa ti Ibu sadayana seja SD estokeun oke enggal ditikahkeun ka pun alo di dieu neng Anye tangtosna anu palumbi anu parantos dos di subuh mula ngantos kasumping anu kasep rupina naon anu ditampi ku sim kuring sok sanaos ke panjang nama saatosna ieu acara detik itu ge ieu lain pamungkasna acara tapi awal pertemuan kumaha sumedang sareng Jatidunggal simkuring nyangakeun kaula jeung kau urang Jatidunggal sapuratina 2 menit setengah simkuring nyanggem cekap sakitu sumasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.